Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Pisapoeun deui kana poe pesta Paskah, Yesus uningaeun yen anjeunna geus tereh ngantunkeun alam dunya. Kudu mulih karamana. Anjeunna kacida mika asihna ka umat kagunganana anu araya di ieu dunya, asih nepi ka akhir. Peutingna Yesus tuang jeung murid-murid. Iblis geus ngasupkeun pikiran pikeun ngahianat Yesus kana hate Yudas bin Simon Iskariot. Yesus geus uninga yen kuramana geus diserenan kawasa sagemblengna. Uninga yen anjeunna anu asal ti Allah tereh mulang ka Allah. Ku sabab eta jung anjeunna ngadeg, muka jubah, tuluy nyandak anduk dibelitkeun kana angkengna. Cur nyicikeun cai kana baskom, terus ngumbah suku murid-muridna, sarta terus deseka sina tuus. Barang nepi ka giliran Petrus, manehna mihatur, "Gusti, bade ngumbah suku abdi?" Yesus ngawaler, "Ayeuna kumaneh moal kaharti kami migawe kieu, tapi engke oge kaharti." Piunjuk Petrus, "Ulah Gusti, abdi henteu ikhlas Gusti dugi ka ngumbah suku abdi." Waler Yesus, "Lamun suku maneh henteu dikumbah ku kami, maneh moal jadi murid kami deui." Walon Simon Petrus, "Upami kitu ulah mung suku wungkul, sae sareng leungeun sareng sirah oge." Saur Yesus, "Anu geus mandi mah awakna geus bersih kabeh, teu kudu dibersihan deui salian ti suku. Maraneh kabeh geus bersih, kajaba anu saurang." Yesus geus uningaeun ka jalema anu rek ngahianat ka anjeunna, anu matak saurna, "Maraneh kabeh geus bersih, kajaba anu saurang." Sanggeus ngumbahan suku murid-murid, anjeunna dijubah deui, calik deui mayunan meja tuluy ngalahir. "Kumaha? Kahalarti maksud kami bieu? Maraneh ka kami nyarebut guru jeung Gusti." Bener eta teh. Kami, guru jeung Gusti maraneh. Bieu ngumbahan suku maraneh. Nya kitu maraneh oge, kudu daraek silih kumbah suku jeung babaturan. Bieu kami teh mere tuladan, supaya maraneh oge milampah sakumaha anu ku kami dipilampah ka maraneh. Satemena ceuk kami, badega moal leuwih ti dunungan. Nu diutus moal leuwih ti nu ngutus. Lamun hal eta geus kahalarti, estu bagja maraneh lamun daraek ngalampahkeunana. Tapi ieu kami ngomong teh henteu ka sakabehna. Kami estu nyaho, jalma-jalma kumaha anu ku kami geus dipilih teh. Tapi unggal kitab suci teh memang kudu tinekanan. Unina, jalma nu ngadahar roti kaula malah ngamusuh. Hal ieu ku kami dibejakeun ti ayeuna samemehna, supaya lamun enggeus kajadian, maraneh percaya yen kami teh anu jumeneng. Satemena ceuk kami, sing saha anu ngaku ka utusan kami, saenyana ngaku ka kami. Sing saha anu ngaku ka kami, saenyana ngaku ka anu ngutus kami. Sanggeus nyarios kitu ka tembong anjeunna semu anu nalangsa ka bina-bina, tuluy nyarios kieu, "Kami arek terus terang. Aya batur maraneh saurang anu rek ngahianat ka kami." Murid-murid papelong-pelong bari ngungeun, saha anu dimaksud ku anjeunna. Hiji murid anu diasih ku Yesus, diukna ngarendeng pisan jeung anjeunna. Ku Simon Petrus diisarahan maksudna, "Taroskeun,
Saha anu dimaksad ku anjeuna? Eta murid diukna ngised ngeser ka Yesus, tuluy mihatur. Saha jalmina, Gusti? Walerna, mana-mana anu ku kami diasongan roti beunang nyelup kana saos, eta jelemana. Top anjeuna nyandak roti, tuluy dicelupkeun sarta diasongkeun ka Yudas bin Simon Iskariot. Ku Yudas ditampanan, sarta harita keneh iblis nyanding kana dirina. Saur Yesus ka Yudas, buru-buru, niat maneh geura jalankeun. Murid-murid anu keur dalahar, saurang ge teu aya anu bisa ngajudi kana pilahir anjeunna kitu ka Yudas. Nu sawareh nyangkana teh Yudas dijurung barang beuli keur kaperluan pesta. Atawa dipiwarang mere sedekah kanu mariskin. Pedah Yudas purah nyekel duit sarerea. Ari Yudas sanggeus nampanan roti teh, terus indit. Harita geus peuting. Sanggeus Yudas indit, Yesus ngalahir deui. Ayeuna kaagungan Putra Manusa teh geus dinyatakeun, sarta kaagungan Allah dinyatakeun di anjeunna. Upama kaagungan Allah geus dinyatakeun di Putra Manusa, kaagungan Putra Manusa oge baris gancang dinyatakeun ku Allah dina salirana kumanten. Sarta ku Allah baris buru-buru dilaksanakeun. Barudak, anaking, kami moalila deui aya di maraneh teh. Engke kami bakal ditareangan ku maraneh. Tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka para gegeden Yahudi, maraneh moal bisa datang ka tempat kami. Ayeuna maraneh ku kami dibere hiji parentah anyar, nyaeta, masing silih pikanyaah. Sakumaha kami mikanyaah ka maraneh. Maraneh oge kudu silih pikanyaah sabatur-batur. Ku jalan silih pikanyaah jeung babaturan, bakal katara ka sarerea, yen maraneh teh murid-murid kami. Dupi Gusti bade ka mana? Simon Petrus nanya. Waler Yesus, ka mana kami rek indit? Ayeuna mah maneh moal bisa milu. Tapi engke maneh bisa nuturkeun. Naon margina moal tiasa ngiring ayeuna teh, Gusti? Petrus nanya deui. Sawios abdi mah kedah paeh oge demi Gusti. Nyaan maneh sanggup paeh pikeun kami, waler Yesus. Satemena, peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus 3 kali nyebut teu wawuh ka kami. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.